Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-24. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Manawi abdi teh cece sayaktos namah milarian Padamelan menitos leuleus berkaditu berkadieu weleh teu mendak kawit namah bade ka Jakarta namung diemut deui teu gampil kanu tebih bade milarian heula di dieu we manawi aya keke kukupingan teh milarian Padamelan sumuhun ayaku bagja pisan manawi cece oge ti kamari udar-idar malih tos ka daerah Cibinong teras ka dieu ka leresan Pelabuhan Ratu Kapun Bibi nyata maksad mah seja milarian jalmi kanggo ngopi babuon namung sanes di ece itu kanggo rerencangan hi cik atuh cece pemilares mah priyogi ku Padamelan atos we abdi ceuk ning Julaiha ujug-ujug haripet nuhun we upami nyai karsa mah ayeuna sareng cece urang kaditu lah raos geura nyai didamel di rerencangan ece mah raosna teh padamelanana teu abot ukur kitu we masak sareng nyeusehan anggoan murang kalih da anggoan ramana mah sok dikaminatukeun sareng di aya rencang deui saurang janten upami nyai didamel teh mah silih bantos hargeuning eta tos kagungan rencang rupina moal tiasa nampi cece neng Julaiha ngaruk bangun handeueul laras aya teh mah namung anjeunna hoyong kagungan dua margi itu mah tos sepuh sareng kirang tiasa kana masak janten nu diperiyogikeun pisan kanggo tukang masak kumaha kinten-kintenna nyai tiasa kana masak nya ari tiasa mah teu cece kumaha engkewe walau neng Julaiha teu nembongkeun maneh boga pangarti mangga atuh nyai urang kaditu we ayeuna sareng ece duh tada teuing bingaheunana ceuk eta awewe bari nyamperkeun ka tukang cikopi gulosor mayar urut ngopina geus kitu mah gero nyalukan beca sarta teu kungsi rebut tawar deui tarumpak kana beca sajajalan uplek ngarobrol tuluy silih ngenalkeun ngaran teu dicaturkeun di jalana reg beca teh eureun hareupeun imah gedong sarta ning Julaiha dibawa ku eta awewe ka imah gedong teh kabenaran nu boga imahna hiji lalaki nyampak keur maca koran diuk dina kursi hoe nyangigirkeun euteun dina meja leutik punten ceuk eta awewe mangga walau nu keur maca koran bari tanggah ngareret geuning nya mimi kitu katelahna eta awewe teh aya naon nyai ya abdi teh aden kengeng pirencangeun teh waktos kamari ieu aden mundut pangmilariankeun pirencangeun saurang deui kanggo tukang masak dupi endena aya linggih
aya nuju di zaman panginten caralik atuh walon pribumi atuh gek bae nyi Mimi jeung Neng Julaiha dari uk sambian ngadaguan pamajikan anak nu boga imah ting gerendeng ngalobrol kalawan nanyakeun asal usulna Neng Julaiha. Dupi nyai tos kagungan cadoge. Pak parantos namung tos pupus henteu namung tos papirak walau Neng Julaiha ngabohong kalawan nyaritana teu tenang. Dupi Ibu Rama aya keneh manawi tos teu araya kirang langkung tos 2 tahun ngantunkeun. Masya Allah, awa tos teuing sakituna deikeun wae nyai sing sabar parantos nasib urang mana kitu oge. Ceuk pribumi bari rada ngalimba milu sedih ngadenge katerangan ti Neng Julaiha. Dupi ayeuna di mana atuh nyai linggihna? Tos tekan tenan agan di mana we kasarandogna. Ari kawit mah abi teh ti Cipayung. Walau Neng Julaiha teu boleh ngabohong lantaran nyasat keur satengah nyelidik nu jadi salakina. Dedeh teuing nyai pribumi gogoda gemilu ngangras. Nya eta mah Nyi Mimi perkara si nyai ku akang ditampa sina sagawe-gawe mantuan bi Isah. Najan eceuna teu nerima oge ku akang sina ditarima bae. Bener basa minggu itu eceuna nyarita hayang boga deui batur saurang. Tapi kamari nyarita deui moal nampak lantaran di dapur mah aya barudak geus barisa masak. Nuhun we atuh Aden eta mah nyanggakeun. Atuh salajengna kumargi abdi aya kaperyogian nu sanesna bade permios bae. Tah eta mah kitu we nyai upami cios didamelkeun mugi sing betah. Wayahna we ku ece di kantunya. Sumuhun eta mah nyanggakeun wae Aden. Insyaallah nyai. Ulun pribumi bari nangtung atuh leos bae Nyi Mimi mah balik deui. Kacaritakeun sanggeus Nyi Mimi balik dan soma ka jero nyamperkeun ka pamajikanana keur nyisiran sedang Neng Julaiha ngajejentul nungguan di luar sarta derak-dek dan soma nyaritakeun yen aya awewe neangan pagawean. Nah ari geus tutas nyarita bojona den soma nembalan pokna teh. Ari api kusok ngagampangkeun pisan nerima pibatureun teh. Nah cukup kudu digawekeun bae teu kudu diparaban teu kudu digaji. Kapan cek kami kamari ieu nyaritakeun butuh ku batur saurang deui keur ngabantu-bantu bi Isah. Muhun kamari ieu mah peryogi namung diemut deui abot ngagajihna. Sedang bi Isah oge sasasih tos 750. Jadi daharna nya pakena upami duaan teh panginten tos 2 kali 7,5. Dina sasasih 1.500. Sarangna deui dina wangkid ieu mah bujang-bujang ngurus atanapi ngabelaan batur. Pan urang oge batan sakieu seueurna urusaneun. Ieu hayo ngadondrek nambahan deui kabeberat. Ceuk bojona den soma bari baeud. Ih eta amih mah sok kitu. Keun bae da manusia mah pada mawa milik. Ongkohanan hitung-hitung ibadah nulungan jalma nu tunggara. Komo ieu jalma nu geus teu indung teu bapa. Nya mending mun jaga mulang tarima onaman atawa laku lampahna bener. Soal mulang tarima eta mi kumaha nu ngurus pek geura pikir kami saupamana urang ngukut anjing di paraban di memenan sasat diurus sagalana pasti eta anjing moal daekeun ngagogog atawa ngegel kanu maraban. Tapi mun kurang ngurusna kamana toloh heorna. Kadang-kadang malik nyegag tah sato komo manusia mah ngabogaan akal martabatna luhur. Mangsa bodo abdi mah moal ngagaji ieu da api nu tanggang walar. Ceuk bojona bari ngabalieur tan wande teu nya tujuan kana maksud nu jadi salakina hayang nulung. Ulah kitu mi kudu ingat hirup urang oge cantang tu komo deui urang loba anak bisi anak urang awal akhir manggih katunggaraan. Lain ari ngarepkeun mah tah anak urang oge lamun keur tunggara heug aya nu ngarawatan piraku teu bungaheun. Komo ieu mah jalma yatim piatu geus teu indung teu bapa lamun urang teu nyaah ka sasama umat pangeran. Ceuk agama kumaha? Kapan amih teh ngarti tur daek ngalakonan nu 5 waktu kari-kari ayeuna teu nyaah kanu yatim piatu. Asana teh teu aya bedana lir angeun lekoh teu diuyahan. Gening dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Maun kumaha eusina
Nah anjeun nyaho jelema nu ngabohongkeun agamana. Kitu nasehatna Den Soma beak-beak nyeritaan bojona kulantaran sakitu tandasna kalawan nyarap kana ati sanubari akhirna sadar daek nampak Neng Julaiha digawekeun didinya kalawan tuluy diaku serta sorena ditepung-tepungkeun ka kulawargana nyatana kanu jadi anak-anakna aya 3. Nucika lalaki katelahna Den Memed masih keneh bujang umurna kira 20 tahun nu kadua euis cucun masih sakola keneh di SMA kakara kelas 2 nu bungsu Neng Tati kakara sakola di SD kelas 5. Nyati waktu harita Neng Julaiha tetep tumetep cicing dirinya kalawan dipikanya lantaran bisa mihapekeun awak tur dina barang gawena kacida kapakena bubuhan rajin kana sagala rupa teu aya kapetolan atuh puguh we dununganana nu lalaki mah komo asa ka anak sorangan. Kitu deui Neng Julaiha kana barang gawena beki suhud keur mah geus boga pangalaman dina ngurus rumah tangga dina prakna barang gawe teh teu kungsi diutuh etah deui kudu jadi dunungan. Dina hiji waktu pas sore keur meujeuhna hadep waena bojona Den Soma ngalong dina teras bangun nutumaninah da puguh teu kurang sandang teu kurang pangan ceuk cohagna salieuk beh nu matak pantes awakna rek montok oge kitu deui Den Somana beuki bayuh-yuh bae. Pi cenah bojona ngagero leuleuy bari imut siga nu papanggihan. Aya naon mi? Menawi puguh abi teh pependakan meuni hoyong seuri aya kulucu putrana sobat api. Ari kitu Den Soma neuteub siga nu kaget. Kieu pi tadi teh enjing-enjing abi milarian pameres di kamarna si Euis barang mukakeun laci toilet aya serat nyaku abi pangangguran dibaca horeng serat kanggo si Euis ti Den Sambas. Saha Den Sambas teh? Muhun putrana Pak Atmaja sobat seperjuangan apih teh di Jalan Banjaran. Oh nya kumaha cenah dina suratna? Ah biasa teh we kata-kata barudak ngora urusan eta. Ide bojona Den Soma nyeleuketeuk memeh kebat nyaritana teh seuri heula. Nyata puguh api asa diingetan basa mangkukna teh papanggih jeung Pak Atmaja di Jalan Braga malah nepakan kana tak-tak. Ari geus kitu ujug pok bae ngajak bebesanan ngan ku apih ditolak kitu so teh lain teu doa ka anakna ngingetkeun si Euis masih sakola keneh. Saena mah tampi we atuh pi perkawi sakola kitu kantun sataun deui piraku teu kersa ngantosan ongkoh abina doa mun si Euis kadinya teh jalaran pemegetna sakitu lungguhna jabi sakolana luhur upami dina rumah tanggana teh moal sesah-sesah teuing. Nya diteang kadinya nama ngan kumaha Memed moal hade di runghal gampang we di mana lanceukna geus kawin kakara si Euis tepungkeun ka Den Sambas kitu oge mun bener-bener jenis pada jenis sukaeun. Lamun teu sukaeun ulah dipaksa lantaran moal balik dina rumah tanggana walon Den Soma bari ngalewas ka jero tuluy kacai rek bebersih lantaran harita geus magrib. Awahing ku hayangna buru-buru boga minantu bojona Den Soma terus-terusan mengaruhan nu jadi anak kudu daek ka Den Sambas. Ku alus-alusna pangaruh akhirna Euis cucun daekeun euker mah geus menter-menter kana beger katambah direremokeun ka jalma nu beunghar terus sakolana luhur teu puguh we meuni asa aing geulis dina pakena beuki ningkah buuk di ruka reka. Heuleut saminggu ti santas mangaruhan anu jadi anak isu keneh aya mobil sedan Plymouth eureun hareupeun imah Den Soma sarta nu tumpakna tarurun horeng Pak Atmaja jeung bojona ngahaja ngaranjang maksudna rek ngocal-ngocal bebesanan. Kabeneran Den Soma keur aya kitu deui bojona barang gerung kadenge mobil eureun meuni curing hak gancang mukakeun panto. Anak bray tetela pipisaneun datang. Atuh bungahna teh lain deui gancang dipapagkeun tuluy diaku sakumaha adat pribumi kasema. Cun, ibuna ngagerowan neuleuy. Kah, bade naon mi? Euis cucun pura-pura padahal geus nyaho aya pimitohaeun. Kadieu atuh ulah diajar dusun. Ibuna ngagelenyu imut ngarasa reueus boga anak geulis teu lila torojol Euis cucun nyamperkeun tuluy munjungan. Geus kitu gek diuk ngarendeng jeung ibuna. Oh, ieu putra teh ayi. Sumuhun ibu, ulun bojona Den Soma bari teu weleh imut.
dupi kakasihna saha Cucun masih kena sekolah atau nepi tos tamat ngeureuyeuh keneh we ibu nembe kelas 3 di SMA rupina manawi teu aya bagelan mah sataweun deui dupi aden mah rupina tos tamat sami we deui pun anak oge nembe tingkat 5 jurusan kedokteran mung nya kitu pun anak mah abis wangsul nembe oge disamper anggur nyanggemna teh mangawe apa sareng ibu gampil sanes waktos abdi ngahaja amengan di mana atuh linggihna di ditu we indeko sareng rerencanganana di jalan pecinan sanggemna teh supados aya rencang ngapalkeun walon bojona paat maja atuh komo kitu ngadenge beja yen piminan tuan geus tingkat 5 jurusan kedokteran beuki bungah pisan sanggeus nyarita kitu paralak paat maja nyarita panjang lebar nu maksudna aya tayalian ngajak bebesanan sarta gancang disambut ku pribumi kalawan teh hese sakumaha permaksudan semah disaluyuan lantaran euis Cucun ujug-ujug daekeun cacakan encan tepung jenis pada jenis oge euis Cucun sanggeusna nyebutkeun mangga tuluy ngaleos ka kamar si Ganu Era malum bubudahkeun keneh tapi najan kitu sadatangna ka kamar goledag bae kakedengan dina ranjang tuluy ngumbar lamunan can naon-naon geus ujug bakal boga panutan jadi dokter nu pasti bakal senangna malah kacipta moal teu gumbirana tumpak sedan ngarendeng paduduaan satu tasna nyaritakeun anu tadi gilak paat maja ngobrolkeun zaman baheula waktu sosobatan keur sarakola keneh pisah-pisah sote sanggeus rumah tangga keur uplek ngawarangkong torojol Neng Julaiha mairan cai jeung kueh ti ditu mah ngawakilan euis Cucun lantaran digegero oge anggur pupurungkutan eraeun teu lila Neng Julaiha ka dapur deui bari nyimpen baki ku ayana Neng Julaiha mairan opi semah dua nana arolohok si Ganu kaget dumeh didinya aya awewe gelis kawanti-wanti tindak tandukna siga-siga terah menak tungtungna semah tanda tanya dina batina nah eta awewe teh anakna Den Soma atawa dulurna kitu tina bakat ning panasaran paat maja nanyakeun dupinun paat maja nanyakeun dupinun nembe mairan leueteun teh saha Den Soma asa nembe tepang da kapungkur mata aya eta mah nu numpang di dieu we rencang bojona Den Soma miheulaan ngawalon sedeng Den Somana ngarindat lantaran kapiheulaan ngawalon ongkohanan tadina mah rek disebut anak kukut teu kungsi loba deui wangkongan semah amitan rek balik lantaran kahiji permaksudanana anu penting geus tuntas kaduana nganjangna geus lila teuing tidinya dius tumpak mobil jalana mani nyemprung isukna kabeneran poe libur Den Soma sakulawarga pariknik ka calingcing malah teu sirikna unggal minggu sok ngahajakeun pelesir sedeng nu diimah Lintang Julaiha harita keur meresan pakean dununganana istri kaaneun biisa harita teh anggur gogoleran di pangkengna nyarita mah nyeri cangkeng najan teu kitu oge pikeun manehna ti saprak aya Julaiha teu pati ripuh teuing ku pagawean dina waktu kiwari pikeun Julaiha cicingna di Den Soma sasat di dununganana ditingali pangawakanana montok jaba bersih da puguh tara liar jauh ari teu diajak mah ku euis Cucun kitu oge ari aya perlu penting tapi lamun diajak luluja lalajo mah sama sakali tara daekeun atuh dina rupana tegap deui mun kanu teu nyaho mah ditaksir gadis keneh eukeur mah tadina oge tegap dibubuh ayeuna loba pakean lungsuran ti dunungan jaba dahar sakama-kama lantaran dipikanya tapi mungguh batina sakapeung rajeun hulang jentul tampolana sok ngumbar cipanon ingat ka alam nu katukang-tukang indung bapana nu geus eueuh rajeun kapi beungeut teras deui ingat kanu jadi salaki leungit eta kelemeng rupa jeung dadegan Den Ramlan teu weleh kacipta kulantaran hayang ngaleungitkeun bayang-bayang nu teu paruguh Julaiha ngahariring bari meresan pakaian licineun sedang nu dihariringkeun ku manehna tayalian lagu baheula Meratap Hati beres ngalagukeun Meratap Hati cenah ti tukang aya nu ngadehem tak mungkin ditinggal manis cenah tukang Julaiha
aya nu nyarita anak dilieu koreng hiji jajaka tandang nakar tapi waleh teu wawuh atuh rei bareureum tina bakat ngingku era padahal eta jajaka teh anakna Paat Maja nurek dipulung ku Den Soma. Ah punten we euis engkang ngaganggu dupi apa aya linggi. Julaiha menang sajongjongan olohok mata simeteun lantaran ku teu kenal teh jabah teh ratu tutunggulan. Har kunaon ditaros teh anggur ngahulang bendu kitu ureh nembe digenggereuhkeun sakitu ceuk Den Sambas bari teu pinuh ku kageget. Ah henteu nuju arangkat walaun Julaiha nyaritana siga nu kasima. Nuju angkat ka mana? Nyanggam nama bade ka Cilingcing rupinang ke pasosenten mulihna mangga atuh kalebat. Wios euis raos di dieu tiis gek Dan Sambas diuk dina kursi hoe sedang panon mah teu waleh ngareretan siga-siga nu naksir rupa Julaiha. Ya Allah hapunten euis engkang teh hilap teu acan nepangkeun cenah bari ngoreja tuluy ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman najan bari era parada Julaiha nyambut kalawan silih bejakeun ngaran sorangan. Rupina euis mah ragu-ragu kadongkapan ku engkang teh. Nah teu sasanggam kitu pun bapak sareng pun biang. Mamanawi henteu walaun Julaiha kaleket bari tetap tungkul. Ah euis mah sok mamaluanan piraku nu janten sepuh teu nyanggem pan engkang teh. Den Sambas nyaritana teu kebat anggur tuluy seuri. Panaon teh engkang? Pieuna euis teh walaun Den Sambas tanggah deui sarta teu kendat neuteup atuh batin Julaiha tambah kaget. Tapi najan kitu sakicep geus kaharti pasti Den Sambas salah sangka marukanan Julaiha teh nu direremokeun ku kolotna teh lantaran ka euis cucun mah nyaho ngaran teu nyaho dirupa. Engkang punten bae abdi teh bade aya picarioseun. Namun kitu oge mugi teu janten bendu. Rupina engkang teh lepat sangki. Lepat sangki lerasa naonna ari euis Den Sambas rada kerung. Nuhun engkang teh lepat sangki. Julaiha imut meni ngagelenyuk lantaran ngarasa lucu ku Den Sambas. Disangki ku engkang mah abdi teh panginten pigarwaeun engkang teh neng cucun. Sanes euis jenengan cucun teh. Heuheuy deh. Julaiha teu kuat ku piseurieun. Abi mah Julaiha engkang pan tadi oge disanggemkeun. Oh kutan Den Sambas ngahulang banget ngadadak pias. Dupi cucun angkat ka mana? Manawi angkat sareng Ibu Ramana. Panginten atuh sarepi ari sadayana arangkat mah Den Sambas pura-pura bari luk tungkul deui teu lila ngagero sorana leuleuy. Is cenah kah bade naon engkang? Tadi mah waktos nguping euis nyanyi meratap hati asa nyeletit. Engkang mah nganggo nyeletit sagala sapertos diciwit bae. Sanes nyeletit diciwit, nyeletit soteh kana ati. Rupina upami engkang diparengkeun mios tebih teh mah. Moal teu kitu, tada teuing nalangsana upami dikantun, heug nu dikantuna nu geulis nyatang pinang. Nah atuh ari lenyap teh hate Julaiha ngalenyap asa keuna kana diri sorangan keur nyateh nyatang pinang geus teu indung teu bapa. Hirup sururak siruruk didengen-dengen balang-bangan tapi lahir mah teu nyirikeun maneh tidinya ngaluarkeun caritaan nu teu aya semu era da puguh ngarase mah buru-buru balik. Saena mah engkang enjing we ka dieu deui sanes abdi ngajurung laku mung bae nu diantos bilih mulihna wengi gampil enjing angkat deui ka dieu tangtos kana tepangna. Teu sawios-wios engkang wangsul kalayan manawi teu aya wagelan tangtos enjing ka dieu deui. Namung engkang bade ngarewong ka euis. Ngarewong naon engkang? Eta bade ningalian potretna we heula peperiheun sareng jenisna teu tepang atuh sareng potret-potretna kitu oge manawi aya kalayan ridho nambutkeun potretna wios da moal diheureuyaan ku engkang oge is. Kumaha atuh ari potret ieu teh aya namung di lebat kamarna aya oge nu sareng abdi. Tah sawios sareng euis oge ieu mah hoyong terang we bilih tepang di jalan pasampangan. Jadi tungtung nama hayang seuri teu benten teu meser munding depa di walungan nembe katingali huluna we euleugeg.
engkang mah ari sasauran teh ceuk Julaiha bari ngalewas ka dua lengkah ujug-ujug porosot gelungna udar katingali buukna keur panjang teh meles semu herang bubuhan hade omena sedang awak jangkung cangkengna mah panting bujurna dempok biola teh matak urui anu nempo. Ya Allah, benar-benar awewe teh ieu mah tegap ti luhur nepi ka handap eueuh cawadeunana ditilik ti gigir lenggik ti tukang lenjang sumawana di tetep diharap siap. Aduh, itu bujur maneh keplok cendol teh. Sugan ieu mah bintang film si Marilyn Monroe gegerendengna dina hate Den Sambas bari panon neuteuk nyidik-nyidik pangawakan Julaiha jerojoy bae katarik. Teu lila nu tas nyokot potret teh norojol kaluar ti kamar sarta dibikeun ka Den Sambas. Mangga ieu engkang mung omat enjing upami ka dieu deui ulah teu dicandak. Kantenan we eus. Daya mah tadi ge nambut walon Den Sambas bari nampanan potret barang breh ujug-ujug ngahulang juru panon gular gilar siga nu ngabanding-banding antara rupa Julaiha jeung euis cucun. Nu ieu cucun teh muhun eta cantik nyangkang. Cek Den Sambas ngaronghos nembongkeun nada-nada teu panuju ka euis cucun. Laras ari cantik nama is. Menghanjakal sanes cantik bawa ngajadi endah bawa ti kudrat ya ieu mah cantik kaleuwihan teuing kitu oge paralun sanes moyok dadamelan pangeran engkang mah teu patos satuju ningali kereutan rupik ieu cobi we eta rambut disasak mani muncugug kitu cenah diembohan ku seuri geus kitu nyarita deui is engkang mah milih pieun teh sanes modelna nu kieu mung nyata atuh salah engkang sorangan naksir muning depa nah hoyong kanu kumaha atuh engkang pandeng cucun oge kirang kumaha cek abdi mah hana soal rambut da biasana adat gadis zaman ayeuna muhun sanaos ngudag zaman oge ulah keleuwihan da urang mah kedah nganggo adat kepribadian sorangan adat timur sareng adat barat moal tiasa sami tah upami kanu samodel ieu satujuna oge lahir batin Den Sambas nunjuk kana potret Julaiha. Atuh milarian we engkang da seueur ieu istri mah di kota teu kirang mojang endah milarian mah sesah deui atos we ieu nu aya ari engkang atuh eta mah abdi tah muhun euis nu dimaksud ku engkang teh. Ya Allah ararisin teuing engkang sanes dadap sanes pacing ari engkang kedah kagungan garwa ka model abdi jalmi laib jalmi hina duh bisa kumaha teuing benuna ibu rama engkang sedang ibu ramana neng cucun tos pada rempag ongkohan kapalai nu janten sepuh muhun kapalai sepuh sareng sepuh dangkang mah tetep tekenging ditawar deui sanaos euis nyebatkeun jalmi laib jalmi hina oge asal nu laib sareng nu hinana salira euis. Duh engkang ulah kitu ararisin teuing abdi mah engkana teh engkang dibenduan ku sepuh atuh abdi janten sasaran tangtos janten sasaran mah namung sasaran engkang yen euis nu bakal janten buah hate jawab bae sanggeusna Den Sambas nyarita kitu pikeun Julaiha teu ngomong deui tungtungna melenguk kawas buuk menang mabuk hate ratu tutunggulan kunaon euis anggur baeud Den Sambas nanya bari ngorejat nang tung tuluy nyamperkeun Julaiha tambah sieun inggis Den Sambas nyieun peta nu teu dipiharep gancang manehna mundur salengkah bari nyarita kieu. Teu aya panginten kana bendu abdi mah engkang mung ngarumaoskeun diri abdi teh dinten teu oge jalmi riweuh tina bakat ning ku teu puguh pikiran nyarita oge kacaletot nu tadina rek nyebutkeun jalma ridu ari pok teh jalma riweuh atuh cakakak Den Sambas seuri riweuh kunaon ari euis duka enggal we engkang gara mulih bilih kasontenan gampil enjing ka dieu deui bilih palai tepang sereng neng cucun mah moal dugi ka teu ka dieu deui is jalaran di mana aya kembang nuju mangkak ligar pasti kumbang datang ongkohanan hoyong nyacapkeun wangkongan ceuk Den Sambas bari mesem ceuk nyekel kana tak-tak enjing engkang ka dieu deui nya is wilujeng kantun cenah bari ngeupulkeun potret geus kitu ngaleos rek balik sedang Julaiha teu ngawalon tapi sanggeusna Den Sambas ngadius tumpak motor panon Julaiha meuni manco siga nu jajab katineung
Batin mah ngarasa seri, sedih, lucu ku lalampahan Den Sambas. Make nyebutkeun kais cucun teh naksir munding depak di walungan ukur tembong huluna euleugeg. Harita waktu Den Sambas ngobrol paduduaan jeung Julaiha teh. Maranehanana teu nyahoan yen aya nu ngadedempes ngadengekeun di kamar tayalian bi Isah. Sakumaha kekecapan boh ti Julaiha, boh ti Den Sambas kabeh kacatet. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.